العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته وإليك وللناس أجمعين خصوصا إلى مشايخنا ومؤلف الكتب التي تعلمنا وعلمنا اللهم اغفر لهم وارحمهم واعفهم واعف عنهم وعلمهم نفعا مباركا لنا ولدينك وللناس أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mana ayat? Ayat Jair ke mana? Nesta. Izin. Jadi Farhan, Najril, Rofi, dan Irsyad, Nopal. Bismillahirrahmanirrahim. Wayadkuru jeung nyarioskeun itu alim atawa ngelingan mangga. Dua artina. Al-hadirina ka pirang-pirang nu hadir kabeh. Makana perkara jaa anu datang itu ma fi karahiyatil mamarati dina mikangewakna papaduan la siyama terutama ba'da duhuril haqqi dina sabada jelas benerna. Jadi sok aya jalmi teh nu mempermasalahkeun hiji masalah tapi geus jelas. Hartos teh. Geus jelas didugikeun tos jelas ketentuanana tapi selalu mempermasalahkan. Orang yang berilmu jalma anu ngawurukan wajib ngelingan ngemutan ulah papaduan ulah papaseaan karena persoalan anu geus jelas. Nu geus jelas mah geus we. Teu kudu dipertanyakeun basana ge ba'da duhuril haqqi. Eta sok aya nu kapan kieu ih geus dijelaskeun maneh teh kalah kapan deui. Nu geus jelas. Ulah sok nanyakeun deui pamana pikeun ka papaseaan nu geus jelas. Wa anna maksudal ijtima'i jeung sanyana ari maksudna kumpul tuhurul haqqi eta ngadhahirkeun hak. Wa safaul qulubi jeung ngabersihkeun pirang-pirang hate. Wa talabul faidati jeung nyuprihna faidah. Wa annahu sayang sareng sarektosna kalakuan layaliku eta teu layak bi ahlil ilmi ka ahlil ilmu naon ta'atil munafasati nyuprihna persaingan bi annaha karna ta'atil munafasah sababun eta jadi sababul adawati eta jadi sabab permusuhan wal baghdai jeung silih benduan. Teu pantes teu layak bagi seorang yang berilmu atau ahli ilmu ta'atil munafasati nyaeta nyupri menta bersaing
erek oge lamun batur leuwih pinter jadi motivasi jang diri supaya leuwih daek ngaji. Ulah boga rasa kasaingan atawa boga niat rek saingan jeung batur. Eta teh teu pantes tidak dianjurkan pikeun jama anu berilmu. Seolah boga rasa diri leuwih ngarti, seolah boga rasa diri leuwih pinter. Eta teh teu pantes. Naon sababna? Li annaha sababul adawati wal bagdo. Sabab tina sababiah boga rasa hayang bersaing atawa boga rasa persaingan atawa hayang aya saingan, eta teh jadi sabab hadirna terjadina permusuhan jeung terjadina silih pika ngewa pika bendu. Bal yajibu balik tawajib ayakuna kana yen bukti naon al ijtima'u punten kumpul ngariung maksudan eta jadi maksud kholison anu murni lillahi ta'ala karena Allah ta'ala. Tujuanana naon pangna kumpul ngariung jeung ahli ilmu tadi kan tas jelas duhurul haqi wa safaul qulubi wa talabul faidah. Jadi di antara tujuan tina kumpul ngariung babarengan sauyunan tina benar supaya duhurul haq ngadohirkeun kana kebenaran wa safaul qulubi ngabersihkeun pirang-pirang hate di mana aya unek-unek bisa disampaikan di nariungan. Benar teh? Nah, di mana aya hal anu kurang jelas bisa disampaikan di nariungan supaya tuntas. Wa talabul faidati sareng nyuprih faidah. Tadi kan disebut gitu. Nah, liyatimma supaya sampurna naon al faidatu faidah. Fid dunya di dunia wasa'adah jeung kabahagiaan, wasa'adatu jeung kabahagiaan fil akhirati di akhirat. Wa yadhkuru jeung nyarioskeun alim kaulahu kalawan dauhan Allah taala. Surah Al-Anfal ayat 8. Surah Al-Anfal ayat 8. Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karahal mujrimun. Liyuhiqqa supaya ngabenerkeun al haqqa kana hak wa yubtila jeung supaya ngabatalkeun al batila kana nu batil. Walau karoha jeung sanajan mika ngewasa al mujrimuna pirang-pirang jalma nu dosa kabeh. Jadi sampaikan kebenaran, sampaikan juga kebatilan. Sampaikan kebenaran, sampaikan oge kebatilan. Sanajan mika ngewa jalma-jalma nu tersepeun. Dari hirup mah moal leupas tina resep jeung ngewa, matak santri. Santri lamun anjeun jeung babaturan pasea ulah nepi ka punung komo ngeusan ngaji oleh cenah si itu ngewaeun ka abi nu nyaaheun ge loba dari hirup mah aya nu resepeun aya nu naoneun aya nu ngewa geus moal jauh ka bapa jelema teresepeun kabeh aya nu ngewaeun ka anjeun jelema teresepeun kabeh aya nu ngewaeun tinggal urang mangga apresiasi nganuhunkeun ka jalma anu mika resep nu mika nyaah ka urang make kudu mikiran nu mika ngewa ka urang. Nah eta. Mata sanajan mika ngewa jalma-jalma anu tersepeut berdosa. Fa inna dzalika maka sayaktosna itu kaulahu. Yufhimu eta mere paham itu dzalik anna iradata ibtalil haq. Kelas 2 ibtidah hiji ibtidah aya guruna itu dihandap. Ya pengurus tanggung jawab. Sing tanggung jawab ulah mikirkeun ngaji jang soranganeun tapi pikirkeun ngaji jeung santri.
Wa inna dzalika maka sayatosna itu qauluhu ta'ala yufhimu eta mere faham itu dzalik anna iradata ibtalil haqqi kana saanyana ngamaksud ngabatalkeun hak wa tahqiqal batili jeung ngabenerkeun anu batil sifatu ijromin eta sifatna gawe dosa falyahdar maka kudu mikarempan itu alim minhu tina itu ibtalil haq wa tahqiqal batil wa tahqiqal batil. Nah, boga tujuan orang ya di antarana sifatul ijrom tawanu kalabat kana sifatu ijromin sifat gawe dosa teh nyaeta di antawisna boga maksud boga tujuan rek nyalahkeun kanu bener jeung ngabenerkeun kanu salah kakarek boga tujuan kitu ya karek boga tujuan kitu can migawena boga maksud rek ngabenerkeun kanu salah jeung nyalahkeun kanu bener eta teh geus kaasup kana sifatu ijrom sifat-sifat zaman nu tukang migawe dosa eta teh maka urang mah kudu ngahindar tina kitu tos we nu bener sampaikeun nu salah sampaikeun ulah boga pikiran rek ngabenerkeun nu salah rek nyalahkeun kanu bener waliyubaligo jeung jeung kira ngabangetkeun alim fi jazriman dina nyegahna jalma tak ada anu ngaliwat batas si jalma fi bahsihi dina diskusina jalma au dhaharo antawa dhahir minhu ti si jalma naon ladadun ngotot atawa ngeyel au su'u adabin atawa gorengna adab-adaban fi bahsihi dina diskusina jalma au taroka atawa ninggalkeun jalma al insofa kana ngaregepkeun bada duhuril haqi dina sabada jelasna hak kabeneran au aksaro atawa ngalobakeun si jalma asyaha kana gogorowokan bi ghairi faidatin kalawan teu aya faidahna ade jalma anu berilmu jalma nu ngarti kudu ngabangetkeun dina nyegah dina ngelingan ka jalma-jalma anu berlebihan ngalewatan batas dina waktu diskusi atawa kajama anu ngeyel anu ngotot geus bener tapi kekeh apal teu ngeyel biasana jalma nu kitu mah ribet hirupna teh ya atawa su'u adabin goreng tata krama goreng adab-adaban dina nalika waktu diskusina atawa jalma tradaek ngaregepkeun kana perkara nu geus jelas dah jalma nu berilmu kudu ngelingan kudu ngemutan terutama kanu kitu atawa gogorowokan jalma teh paedahna we au aksarosiyah habi ghairi faidatin gogorowokan nu faidahna ek nanaonan coba maka jalma anu ngarti jalma anu uninga elingan geuing ku urang nanaonan maneh gogorowokan faidah eueuh manfaat eueuh nu aya ngan saukur ngariweuhkeun atawa naon ngaribetkeun ngarudetkeun henteu ngondusipkeun atau matak dimbulkeun jadi papaseaan aw asaa atawa laku goreng si jalma
Ada bahu karena adab-adabanana itu si jalma ala goirihi kabatur minal hadirina ti jalma-jalma anu hadir kabeh wal ghaibina jeung jalma anu eueuh. Jalma nu berilmu dituntut supaya ngelingan, ngemutan, ngageuingkeun, ngagenggereuhkeun ka jalma anu goreng akhlakna, goreng adabanana kabatur. Rek jalma anu hadir atau jalma anu eueuh, maksud nu eueuh nya anu eueuh digogoreng misalna. Diadukeun, dihasud. Ulah. Au tarfa'u atawa kumuluhur si jalma fil majlisi di majlis alaman ka jalma wa anu ari itu eman aula eta leuwih unggul minhu tibatan eman. Tawasok aya deui jalma teh nya. Jalma teh ngarasa leuwih mulia padahal aya anu leuwih mulia eta disandingeun jalma atau disandingeun manehanana. Sok ngarasa angku, ngarasa adigung di hareupeun jalma-jalma padahal di antara sekian jalma teh aya nu leuwih hebat, aya nu leuwih unggul daripada urang gitu, daripada jalma anu sombong. Bejaan ku urang matak aranjeun kunaon aya tamu sampeurkeun suntangan hormat aya wali santri batur sampeurkeun mun urang aya teh suntangan hapuntenna gitu sok anu rada lalegeg geuningannya lalegeg naon untungna kitu tah bapak masuk yang sini teh naon untungna jadi jalma nu balaga naon untungna jadi jalma nu legeg naon untungna di jadi jalma anu polontong kumuluhur adigung tuluy batur rek sarieunun kumaha lamun urang nyerenteng saha nu rek nahan boa batur ge kareuheulun eta teh atau batur teh teresepeun atau boa batur oge gede kawanina mangan males we ngalawan anak gitu tah nya kakak lebih goreng entak ulah urang auna mah atawa sare si jalma au tahadasa atawa ngobrol si jalma ma agoirihi sarta baturna si jalma au dohaka atawa seserian si jalma awistihzaa atawa ngaguguyonkeun bi ahadin ka salah sahiji minal hadirina ti jalma-jalma anu hadir kabeh keur ngaji kumpul atawa kieu keur ngaji atawa nuju kumpul sasarengan batur madines ngariung teh kempel teh batur dines ngaji teh der ieu mah ngadon sare kajeun teu sare ngobrol jeung baladna kan keur ngariung ya di antara etika yang tidak baik nu teu sadar urang keur dina kumpulan keur ngabahas urang ngadon ngomong jeung babaturan atawa seserian atawa ngaguguyonkeun awistihzaa bi ahadim minal hadirina eta teh pagawean anu teu pantas jeung teu layak tapi loba nya mungkin termasuk urang gitu tanpa disadari urang ge sok kitu tak ku urang dihindari eta teh wa akhalla jeung nyacad si jalma bi adabi talibi kana adab-adabana hiji murid fil halaqati dina waktu halaqah wa qad taqaddama jeung nyata geus ti heula naon dikru hanyaritakeunana itu adab fi adabil muta'allimi dina bab adab-adaban jalma anu keur neangan ilmu. Oh jelas mentak urang kudu merhatoskeun urang kudu merhatikeun ulah nepi ka kabablasan ulah nepikeun ka heureuy berlebihan terutama keur neangan ilmu keur nyupri ilmu wayah nanya santri mentak bapak mah ngawartosan ka santri teh pas saya saeutik komo awewe mah aduh ya Allah biar karim sensitif nanti meni kacida pas saya jeung baladna sakobong isuk pagetona teh semua datang kolotna punten Pak Ustad widi murang kali teh hoyong ngalih kunaon tanya kunaon anjeun teh pangna hoyong ning hoyong ngalih teh mangga wae bade ngalih mah bapak mah da lain kolotna bapak mangan saukur katitipan
nganu maksad naon alasanana ngalih teh eta jeung rencangan pasea aing mah sigana lamun di lemur pasea rek pindah lemur meureun nya pasea jeung babaturanana di lemur abi macana bade ngalih we ka lemur tatanggi Made Widi we kakana bade digentos KTP-na digentos atuh da ngaran pasea jelema atuh teu akur kabeh jalma teh terseupeun kabeh tinggal urang na nu kuat mental jeung tujuan urang ka dieu rek naon rek ngaji nya geus we fokus ngaji bonus tina ngaji urang boga babaturan bonus tina ngaji urang latihan mental bonus tina tujuan ngaji urang boga balad enu ngewaeun atuh ngaranna ge jelema boro-boro ka sakelas anjeun sebagai santri sakelas Rasul oge seueur nu mika ngewa tapi Kangjeng Nabi kan fokus we nyampekeun kebenaran anjeun ge fokus we ngaji ulah mikiran anu sugan urang dinapakahan ku babaturan teu astri ayeuna bebeja apa abi teh bade ngali kunaon jika bogoh abi na ayeuna kan batur nyeri hate komo apa bade ngali kunaon ngali nyaritakeun abi teh sareng enuy kirang sae nuina ka abi kitu-kitu aduh eta pas awewe nu hayang pindah kitu gemes ngeuleuh teh kita ya Allah biagarin senaonnya separah itu ka hati Anda gitu. Sagoreng eta kesimpulan harita disimpulkan bulak-balik kurang teh. Awewe enten gitu teh. Awewe di urang mah saleuheungna teh kieu. Awewe lamun digeunggeureukeun umpamina ya salah geunggeureukeun ku Bapak, carekan ku Bapak. Karuat. Mun lalaki yeung ting geunggeureukeun Allahu Akbar. Piraku kudu dicekek ku kepiting manuk itu. Mesti deh. Jadi lebih produktif santri sebetulnya dina kreativitas jeung aktivitas mah. Santriah daripada santri. Dip, Dip kudu ngagerakeun pengurusnya. Kudu ngagerakeun Dip. Kan pramuka, siap, salah, siap gerak. Tajawa si Arul, siap adus. Aku kudu daek ngagerakeun, boga tanggung jawab. Teruskan. Wa idza suila jeung di mana-mana ditaro si alim amatina perkara lam ya'lam nu teu apaleun si alim hukana itu mah. Qala tangawalar si alim la a'lamu kana lapad la a'lamu aw la adri atawa kana lapad la adri. La a'lamu teu uninga kuring. Wala adri atawa teu apal kuring. Faminal ini maka eta tetep tina ilmu ayyakula sebagian tina ilmu. Ayyakula ari ngajawab si alim la a'lamu kana lapad la a'lamu. Jadi kan kieu jalma teh nanya teh beda-beda, nanya teh aya anu nguji, jalma teh nanya teh anu bener-bener teu nyaho, jalma nanya teh atawa anu pura-pura nyaho, pura-pura teu nyaho. Nah, urang kudu hati-hati ya teh keur nguji, keur mancing, keur nyelao. Entak benten-benten. Batur nanya ka urang teh motif nanti beda-beda. Wa an ba'dihim jeung ti sapalihna para ulama ay lapad la adri nisful ilmi eta satengahna ilmu. Wa an Ibnu Abbasin jeung katampi ti Ibnu Abbas ida akhta'a di mana-mana salah saha al alimu jalma nu berilmu. Kana lapad la adri usibatah di musibahan naon makot taluhu tempat mautna itu alim. Qala nyarios saha Muhammad bin Hakam. Muhammad bin Hakam. Muhammad bin Hakam sa'atuna roskuring Asy-Syafi'i ka Imam Syafi'i anil mut'ati tina masalah nikah mut'ah. Akana nahabuktos eta tetep fi hadina itu mut'ah. Tolakun ari aya tolak.
au mirasun atawa warisan au nafaqatun atawa nafakah tajibu an wajib itu nafakah au syahadatun atawa saksi faqala teras ngawalar Imam Syafi'i wallahi demi Allah ma nadri teu apal kuring wa'lam jeung kanyaokeun ku anjeun anna qaulal mas'ul sanyana ucapana jalma nu ditanya la adri lapad la adri layan kusu eta teu matak ngurangan itu kaul min qadrihi tina darajatna itu mas'ul kama seperti perkara yadunu anu nyangka hukana itu ma saha al jalatu jalma nu bodoh bal yarfa'u balik tangaluhurkeun itu kaul huka itu mas'ul li annahu kana sanyana itu kaul dalilun eta jadi dalil ala adimi marifatihi kana agung kanyahona itu mas'ul wa kuwati dinihi jeung kuat agamana itu mas'ul wa taqwi jeung takwa na itu mas'ul robbahu ka pangerana itu mas'ul wa taharati qalbihi jeung suci hatena atau bersih hatena itu mas'ul wa husni sabatihi atamun hiji tadi wa taqwi rabbihi mangga wa husni sabatihi jeung alus dalilna itu mas'ul wa qadru wiya jeung nyata diriwayatkeun naon dalika itu qaul an jamaatin ti sapalina jamaah minas salafi ti ulama salaf wa inna mayana pujeng pastina nolak min dalika tina itu kaul sahaman jalma do'afat rusuh teu gancang ting teu anu apes naon dia natuhu agamana itu jalma wa qalat jeung saeutik naon ma'rifatuhu kanyahona itu jalma li annahu kana sanyana jalma yakhopu eta mikasieun si jalma sukutohu kana ragragna jalma an ayunil hadirina tina paningalina jalma-jalma anu hadir kabeh. Jadi lamun sakira-kira urang teu apal jawab teu nyaho teterang sakira-kira apalnya jawab apal. Lamun anjeun ngajawab teu apal karena memang nyatana teu apal moal matak ngurangan kana martabat darajat anjeun. Moal justru lamun urang sok tahu atawa berpura-pura hafal atawa gengsi lamun ditanya teu apal tuluy ngajawab. Di mana jawaban urang salah maka urang bakal turun darajatna. Mengatakan diri tidak tahu tidak akan mengurangi derajat ketimbang berpura-pura tahu daripada pura-pura nyaho hayang kasebut pinter ngajawab we tuluy bari salah. Nah justru eta nurunkeun darajat nurunkeun martabat ade wa hadhihi jeung ari ieu tingkah jahalatun eta kabodohan waraqatu dinin jeung ipisna agama warubama yastaharu jeung terkadang masyhur naon khata'uhu kasalahana si jalma bainan nasi di antara jalma-jalma fayaqa'u maka tumiba si jalma pima dina perkara firro anu kabur itu man si jalma anhu tina itu wayatasipu jeung kasipatan si jalma indahum disandingeuna itu nas bima kalawan perkara ikhtaroja anu ngariksa si jalma minhu tina itu wa qad ada bajeng nyata ngadidik saha Allahu Gusti Allah Ta'ala
Along ulama ke pirang-pirang jalma nu boga ilmu. Bikisoti Sayyidina Musa, bikisoti Sayyidina kalawan kisahna junjunan orang sadayana Musa tegasna Nabi Musa ala nabiyina ka nabi orang sadayana wa alaihi jeung eta tetapi ke Nabi Musa atawa ka Nabi Musa as-salatu ari rahmat wassalamu jeung kasalamatan ma'al hidri sartana Nabi Hidir alaihi eta muga tetep ka Nabi Hidir assalamu ari kasalamatan hina lam yurid dina waktu tengah balikeun sa Musa Nabi Musa al ilma kana ilmu ilaihi ka Gusti Allah taala lama suila samang-samang saditaros Nabi Musa hal ahadun naha aya ari hiji jalma fil ardi di bumi a'lamu anu leuwih uninga itu ahad minka tibatan anjeun di anu naros kitu tah nyata begitu anu naros kitu teh walaranana Nabi Musa cai wa yatawaddadu li goribi hab beunheula li goribin wa yatawaddadu jeung silih asih itu alim li goribin ka anu ngumbara hadara anu hadir itu gorib ingdahu disandingan itu alim jamanu berilmu jamanu gaduh ilmu kudu mikanya mika asih ka jamanu ngumbara anu ngumbara teh maksud di dieu teh loba hiji nu ngumbara teh santri santri teh ka dieu teh keur ngumbara lain da beda-beda tempatna, beda-beda lemurna. Ina di NTT ka dia. Ina pindah ka Kalimantan, pindah ka mana? Ka Sumut. Sumatera. Sumatera mana? Sumatera Simpereum. Sumatera mana? Sumatera Utara, Barat. Sumbar. Nah, ina keur ngumbara, bapak teh wajib mikanya. Lain bapak zaman buka ilmu maksudna. Maksudnya bapak di dia nu sok sasarangan wajib mikanya. Lain wungkul ka santri, tapi jeung tatangga, jeung kerabat. Hade budi, hade pekerti. Ulah nepikeun ka goreng. Komo santri ya ulah kakalah ganjen. Ya santri hati ganjen, cari perhatian. Nah, jang lalaki mah eta teh tersebut. Justru lalaki itu akan sangat terkesan dan menghormati awewe anu susah ditalukeun. Hese ngalukeun eta mah. Lamun lalaki mun awewe gampangan, eta teh bakal diomongkeun ku lalaki teh. Nah, si eta mah puji we saeutik, geus bogoheun si eta mah. Sebut we geulis 3 menit sakali si eta mah sebutkeun geulisna teh. Geus langsung ka pengpeongan. Nah, katingali urang teh murahanna teh santri ya. Betul lamun aya nyebut cek batur teh meuni geulis. Ada banyak dilalah ketika orang lain mengatakan saya itu cantik. Siga kieu we. Bapak ka Biengkoy nyebut, aduh Biengkoy meuni anom wae. Ci kira-kirana eta muji atawa moyok? Hah? Moyok, geus kolot atuh Biengkoy. Sepuh kitu disebut kang siga umur 17 tahun. Cik ayeuna kira-kira ka Idris, ya Bapak ka Idris, aduh Idris meuni kasep. Kira-kira moyok atawa muji eta? Hah? Fitnah eta teh. Moyok eta teh. Muji. Idris meuni bager, meuni kalem. Siga meureun nyebut kalem ka asli nyata, fakta atau bohong? Ayeuna siga nyebut
molotot ka nandita fakta atau lain. Langsung kieu tah nandita mah. Itu. Hadenya kurang kada dihindari nu tadi. Aos sila sareng sadayana. Tina wa idza su'ila amma lam ya'lam eta. Oh, jamian. Istri. Maca-maca. Sok, tabarrukan. Allahu Akbar. Ada oskeun lanu tadi nu kamari. Dina bagian terjemah nadoman fikih. Ulah di sarang nu kamari. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal barang najis anu bisa jadi suci. Barang najis anu bisa jadi suci eta aya tilu masing ati-ati hiji arak ngajadi cuka ku sorangan teu make samara cuka. Dua kulit bangke anu disamarkeun najis teu apal hiji-hijina supaya anjeun taliti. Ayeuna nadhoman nu kamari serat faslun an-najasatu salah satu nadhamanana, terjemah nadhamanana. Yo, pasal pembagian pirang-pirang najis sareng ari najis kabagi tilu bagian hiji mughalladhah anu diberatkeun dua mukhaffafah anu dientengkeun tilu mutawasithah tengah hukumna anu disebut najis mughalladhahna anjing bagong sarta jeung anak-anakna anu but najis mukhaffafahna ibudak lalaki letikna can ngadahar lian cisusu indungna can nepi 2 taun ti ngajuruna nu disebut najis mutawasithahna sasesana pirang-pirang najisna. Ayeuna bagian terjemah nadhoman serah. Nalogat nama beres, terjemahna beres, ngajelaskeunna beres, ena bagian nadhomana. Faslun al-mughalladhatu tathuru bisab'i ghusalatin. Cara nyucikeun najis mughalladhah jeung cara nyucikeun najis mukhaffafah. Kan mutawasithah macan nya.
Mughalladhah. Ari nyucikeun barang nu kanajisan najis mughalladhah ku 7 kumbahan ngitung 7 sabada leungit jentulna pangumbahan jentul ulah diitungna salah sahiji kumbahan dicampuran ku taneuhna sing nepi ka kiruh pisan taneuh nu dicampurna kudu sucina kumbahan tina nu salah sahijina aya nu gaduh pulpen 2 teh namutlana sekedap na eta sekedap kali heula nyucikeun najis mukhafafah nyucikeun najis mun nyucikeun mukhafafah dikecretan mun nyucikeun mukhafafah dikecretan ku cai sanajan henteu dikocorkeun asal ngalindih kana lobana najis bentar lepat ulah gitu asal ngalindih kana loba najisna tah gitu asal ngalindih kana loba najisna sarta kudu leungit ain najisna sok sareng pasal cara nyucikeun najis mughalladhah jeung mukhafafah sareng
Ari nyucikeun barang nu kanajisan najis mugol ku 7 kumbahan ngitung 7 sabada leungit jentulna Nanu salah sahijina mun nyucikeun mukhafafa dikecretan ku caisa dikocorkeun asal ngalin di kana loba najisna sarta kudu leungit ain najisna. Qalbin la yasha'u nafsin la tasbah